warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamugi hidup sadayana dipanang tayungna ku Gusti Allah sehat walafiat di bumi masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, dina dangat ayeuna urang lebet karena laungan kedua dina minggu kedua anu masih kena tetap biasa diajar nanging sok sanajan urang diajar kalayan online. Nah, dina bab kedua dina pengajaran bahasa Sunda semester 2 nyaeta ngeunaan sajak sakumaha waktos laungan kahiji migon kamari ibu parantos maparing tugas kahidep ngadamel karya sajak alaya ngagunakeun bahasa Sunda ngeunaan fenomena virus corona. Nah, alhamdulillah 80% siswa sadayana mampu ngadamel hiji karya sajak ngagunakeun bahasa Sunda anu merenah. Nanging panginten ku ibu dievaluasi aya 2 hal anu kahiji nyaeta dina ngadamel sajakna hidup pemilihan kecapna masih keneh aya nu kamalayon tapi sok sanaos kitu teu sawios. Anu kadua salianti diksi pemilihan kecap nyaeta cara penulisan. Nah, sapertos aya nu ibu di tarios tugasna dina sababaraha kecap masih keneh anu teu tiasa atanapi anu teu terang malihan mah kumaha cara nulis anu leres sapertos nulis kecap ieu. Masih keneh seueur anu nulis kecap ieu henteu nganggo tapi malah nganggo y sareng e. Jadi iye kedahna ieu. Ya, eta teras aya oge kecap sapertos eueuh. Nah, kedahna eueuh eta nganggo huruf jantan eueuh. Salian tidinya oge sapertos ayeuna. Nah, ayeuna eta kedah nganggo jantan ayeuna. Nah, makanya eta evaluasina. Alhamdulillah sadaya karyana parantos katampung ku ibu. Hidup biasa mencurahkan pamikiranana ngaliwatan sajak Sunda. Nah, kanggo laungan hayeuna masih kadang-kadang sajak Sunda. Nah, kambari mah hidup parantos diajar cara nulis sajak Sunda. Nah, malih angkos latihanna. Nah, kanggo dengar hayeuna mah ibu baris ngajelaskeun cara maca sajak Sunda. Janten cara kahiji maca sajak nyaeta lenyepan heula eta sajak. Ya, sangkan kuninga naon rasana, kumaha nadana, ya dina sajak eta ngaliwatan kecap-kecap anu didugikeun ku pangarang. Tah saparantos hidup lenyepan sajak eta, anu kadua nyaeta artikulasi. Ya, sakali deui artikulasi anu bener. Naon ari artikulasi? Artikulasi teh nyaeta penghafalan atanapi pengucapan kecap-kecap kata-kata. Janten kedah jelas, kedah eces, kedah centre. Komo hayeuna ari maca sajak teh disebatna malihan masuk disebutkeuna maca endah, membaca indah. Nah, membaca indah atanapi maca endah lantaran dina macana henteu sapertos maca. Nah, dina macana henteu sapertos maca kusabab nganggo perasaan urang dina ngadugikeunna saluyu jeung eusi sajakna. Tah tamtos pisan hayeuna si pangregep supados uninga ngaliwatan artikulasina. Janten dina pelafalan sapertos huruf vokal kedah jelas a, i, u, e, o, e sareng e. Eta anu kadua artikulasi kedah jelas. Anu katiluna nyaeta patalina sareng intonasi atanapi lentong. Ya, intonasi atanapi lentong. Nah, dina intonasi bag-bagana seueur deui ya. Aya intonasi, teras aya randegan, aya wirahma, ya. Nu kaopat nyaeta patalina sareng pasemon atanapi ekspresi muka, ekspresi wajah, patalina jeung pasemon. Tah, dina pasemon oge kedah disaluyukeun sareng eusi sajakna. Tadi balik deui kana poin kahiji nyaeta cara maca sajak, kita urang kudu apal heula eusi sajakna. Urang ulah nepikeun ka pagedrug paripawasna ari hayeuna sajakna sedih, ari pasemonna pikagumbiraeun atau pikaseurieun dugikeun ka si penonton teh seseurian ningali urang maca sajak. Padahal eusi sajakna eta sedih. Janten eta paripawasna
henteu saluyu jeung eusi sajak janten ekspresi urang pas moon urang ya kada saluyu eusi sajak eta lamun misalna tumanya nah ekspresi nanya seperti kumaha rada dikerungkeun nah pamungkas nya eta nu kasabarat teh teh kami telupat kagenep ya kagenep kalima punten kalima didinya aya rengkak peta nah rengkak peta ieu ngasup jadi pamantes nyata no rengkak peta gestur bahasa tubuh gerak awak ya aya rengkak aya peta aya rengkak patalina eujeung gerakan awak ya ari peta nyata eujeung gerakan leungeun. Nah, dina sajak kumaha rengkak petana ulah dugikeun ka paripaosna kaleulewihi nepikeun ka jiga anu stand up komedi malah jadi seuseurean. Contoh ayeuna hidep pang misalnya maca sajak biasa nganggo teks nah dipalih kenca ya dicepengan teksna kalayan paneuteupeuna pamenteuna dibagi-bagi ka audiens anu hadir. Tos didinya nembe hayeuna urang tiasa ku ngaliwatan rengkakna awak urang dikahanapkeun sakedik dipaekeun atanapi ku ngaliwatan ngalengkakeun suku eta janten ulah dugikeun ka rongkah teuing atanapi motah teuing. Nah hayana peta tiasa ku panangan kumaha urang nyepengan teks leungeun anu hiji deui berarti ngan urang tiasa pepeta ku leungeun sabelah. Contoh sapertos di mana, kamana, kumaha, jeung sajabana. Ya. Nah, di dieu Ibu baris mere contoh cara maca sajak. Ieu salah sahiji sajak karya sajak siswa-siswi SMK Negeri 7 Garut moal disebatkeun sahanamina, moal disebatkeun naon jurusana ya. Kalayan ieu judulna teh Sasalad Nagri. Sasalad Nagri. Pagebug virus corona nu asalna di negeri Cina tuluy datang ka negeri nu dipika cinta lemah cai Indonesia. Virus ieu matak pipak ketireun jeung nu matak ngabahayakeun sakola jeung instansi diperekeun ku ciwah jeung pikana langsaeun. Tetela jalma sieun keneh ku corona tapi henteu sieun ku Gustina. Wanci kiwari masjid kosong kabina-bina taya pisan nu pangeusianana. Aduh Gusti, nedapi tulung mungka anjeun rumasa diri teu walakaya ngan ka anjeun menta ngan ka anjeun anu kawasa. Nah, eta cara maca sajakna janten dina cara maca sajak tadi parantos aya 5 poin ya anu ibu diuwihan deui poin kahiji nyaeta ya kedah apal heula eusi sajakna. Kumaha urang apal eusi sajak? Nah ku cara maca heula dina jora hate ya naon ieu teuleuman heula makna manana teuleuman heula harti kecap-kecapna. Anu kadua nembe kana artikulasina pelafalan pengucapan diksi kecap ya oge aturan sorana kedah jelas. Anu katilu nyaeta patali sareng intonasi. Tadi intonasi kabagi deui bag-baganana aya lentong, aya wirahma, aya randegan. Tah anu kaopat nyaeta pasemon ya ekspresi muka. Ya, anu kalima pamungkas nyaeta rengkak sareng peta. Nah, alhamdulillah dina laungan dinten hayeuna hidep parantos diajar cara maca saja. Pagitan laungan dinten hayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.